alus-alus na kopea salaki make kolor moal nyaman sholatnya. Boro-boro kopea sarung BHS nupang mahala teu di koloran geus semua meunang. Beb dipacul beb tenang. Eta teh kahadean daripada nyebut ngaran. Komananya si Kudung entong. Sanajan hideung tong disebut hideung. Nyebata kumaha atuh dai kirang bodas ka dieu. Anu Serina tadi ke rumah sok nyarekan salaki ya. Bulu kosot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok tinggal heula nu beberes. Anu ngawaleur salam didoakeun cing balaleunghar. Amin. Mending aja rawok amin oge. Gaduh babawaan didoakeun cing lalancar tah eta mawa naon atuh nya. Gaduh hutang cing lalunas. Anu amin berarti gerede sora. Anu teu acan nikah cing enggal nikah. Anu tos nikah cing bahagia tong nikah deui atuh. Mudah-mudahan ya cai cinjantan saksi di amal kiamah, ya hujan cinjantan rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qayyumis samawati wal ardi mudabbiril khalaiqi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa azimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadinil fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaq naziril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Bismillahi tawakkalna ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'addana rabbukum la in syakartum la walain kafartum inna adabi lasyadid. Al-ayah sadaqul adzim wa sadaqur rasulul karim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati
faman raghiba an sunnati falaysa minni wa qala aidan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyassir rahimah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dha'ifa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Al hadis amma ba'du. Ayuhal hadirun rahimakumullah, terkhusus keluarga besar Sohibul Hajat pangaresana Bapak Hajat sareng Ibu Hajat. Doakeun Bapak sareng Ibu Hajat cing daramang lahir batina, cing paranjang yuswana, cing barokah rumah tanggana, cing saroleh murang kalihna. Para kiai, para ajengan, para ustad alladzi lam yudhkar ismuhu hafidhahullahu ta'ala wal karami, doakeun guru-guru urang sadayana cing daramang paranjang yuswana, umeh sadayana warga wargi kampung desa kecamatan Kabupaten Garut. Kumaha dararamang sadayana? Hari budak saha pulang anting dia tadi. Inilah ngaji mawa budak. Jadi lamun kolot ngaji mawa budak, dosa kolot beak, duit na oge ngilu beak. Mata mun ngaji teh mawa budak sok sanajan pas bisa ngaji manena hoyong jajanan we teh naon. Kumaha cenah dai lamun ceurik hayang nyusu susuan we. Sabab susu nu dikenyot ku budak nalika keur ngaji insyaallah susuna barokah. Eta teh kakara dikenyotkeun ka budakna, komo lamun ka budak nu lain mah. Banyak ka bapana. Kumaha ngenyotna. Tong kitu. Doakeun heula ieu panganten saha namina? Sareng AA. Doakeun AA sareng teteh cing sakinah mawadah warahmah, pinuh ku cinta sinerang kasih sayang ti Allah, ngalahirkeun katurunan anu soleh tur solehah. Pokona A teh mun hoyong ngagaduan murang kali nu soleh solehah cing tartib we ayeuna malam pertamana tong rurusuhan, tong kena-kena tariris der main langsung wae. Kade AA teteh aradus heula kitu, urang mah geus ngalakukeun baru adus heula ngabersihan lahiriah jeung batiniah, tuluy salat isya heula kade bilih poho 4 rakaat, salat tobat 4 rakaat, salat tasbih 2 rakaat, salat hajat 2 rakaat, tuluy maca Al-Qur'an surat Yasin, surat Al-Waqiah, surat Maryam, surat Luqman. Insyaallah mau jadi malam pertamana. Keburu tunduh beri like lo ke Ibu. Ya nu tos narika, halo araya keneh. Iya. Sok tertib nyen budak. Kade tong lurusuhan. Asup ka kamar tulakan pantau paruman lampu atuh budak teh belag begitu. Tong lurusuhan ya cing tartib. Cing naon cenah? Cing tartib. Tapi alhamdulillahnya urang ayeuna ngamimitian ku ngaji dina kaen hujan. Sok we lah panganten baru malam pertama urang oge geus balik ngaji urang nyeun bubungan. Bikin budak jeung saha eta. Mana ngomong teh. Mudah-mudahan we nya hujan anu turun cing janten rahmah becek jeung becrek nu ku urang dilengkahan cing ngocak maratan jagat ngajerit maratan langit pangmentakeun hampura kana dosa-dosa urang sadayana. Sok sanajan hujan, sok sanajan barecek, ngaji mah ngaji tong harare es. Meh loba doa. Ada duit wae saya taman. Mun Adi jauh-jauh di Bandung ka dieu rek nangan dulur. Ning loba duit, ning loba dulur. Naonan loba dulur, teu boga duit mah anger dulur teh ngajarauhan. Mata mending loba duit.
komo dino hajatan kieu mah heuh sok dibeda-beda. Mana dulur nu boga duit, mana dulur nu teu boga duit. Dulur nu boga duit mah dipake narima tamu undangan. Dulur nu teu boga duit mah cicingna teh di tukang. Di dapur cenah masak. Aya nu kitu? Aya. Tah eta teh dulur anu GR kekayaan hirupna. Tong kitu ka dulur teh. Mudah-mudahan lah urang mah jadi dulur salilana. Ibu hampurannya abdi tos di dieu teh bade ka Ciparai. Jadi moal lami-lami teh urang bagi-bagi waktu. Sakali macam cicing di dieu akan. Abi rek balik, nu penting mah menang amal. Tong gitu. Da amplop mah sampah. Jadi pas pisan ke Syekul Hajat masihan amplop kadai langsung aja dibikin karena sampah dan dicopot nama ikhlas. Nah. Orang sholawatan adalah siap tuh? Iya. Sholawat naon nu dipikaresep ku orang dia? Sholawat naon dai nu dibayar. Komarun apa tuh? Komarun. Ya, nu apa bersama-sama membaca Komarun, anu teh apa cecalang apaan we nya? Awe katingali na kamera singa nu apal gitu aja. Itu kalau cari cing nu poe Gusti nu agung dari adunya. Sok sadayana urang salam heula ka Nabi. Tuturkeun assalamu alayka. Assalamu alayka. Cing kompak. Sok sadayana. Ya Rasulullah, assalamu alayka. Ya Nabi Allah, assalamu alayka. Ya Habib Allah.
sholli wa sallim wa barik. Barokah mau sholawat, mudah-mudahan urang cingengkeun syafaat. Barokah mau sholawat, mugia urang cing biasa ziarah ka maqam baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perjalanan rumah tangga teh perjalanan menuju alam akhirat. Tujuan nama supaya tiasa menggapai surga na Allah. Ari tujuan rumah tangga daya sanes supaya hirup tenang, keayaan nyaman, kaditu nama bahagia dunia bahagia akhirat. Amin ya Allah ya robbal. Abdi berenaros kanu tos rumah tangga, ibu jeung bapak tos rumah tangga hirup senang henteu, bahagia henteu. Senang jeung bahagia teh lamun keur boga. Oh, da kitu. Teu boga duit mah boro-boro senang bari bahagia ningali salaki oge horeang. Aya nu kitu? Tah pamajikan nu kitu mah kudu dicekelan. Supaya teu kitu wae ka salaki teh. Da urang mah atuh da ngukur kesenangan jeung kabahagiaan teh diukurna kulobana duit. Jadi nalika keur teu boga duit rumsing hirup teh. Laras kitu? Padahal saur Imam Al-Ghazali nu ngajadikeun hirup tenang, senang bari bahagia teh lain diukur kulobana duit. Tapi nalika urang bisa ibadah tenang ka Gusti, bisa memperbaiki akhlak setiap dinten semakin soleh-solehah, kemudian ngahadirkeun hate ku kalimah la ilaha illallah. Sok sanajan hirup teboga itu teboga ieu, cek orang dia mah lieu keluarga teu aya, lamun ibadah sae, lamun akhlakna soleh, lamun hatena pinuh ku zikrullah, insyaallah hirup teh senang bari bahagia. Amin ya Allah ya rabbal. Amin. Kata hoyong senang tenang bahagia mah ibadah cing bener insya Allah. Naon atuh cenah dai ari ibadah teh? Ibadah teh al ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu wa yardahu qaulan kana aw fi'lan. Ari ibadah teh ucapan atanapi tindakan nu ngajadikeun urang menang ganjaran ti Allah, lamun ku urang dilakukeun urang teh bakal deukeut jeung Gusti Allah. Ucap lampah paripolah salaki ka pamajikan pun begitu sauihna pamajikan kanu janten salaki sehingga duanana memberikan kenyamanan, maka eta ucapanana jeung tingkah lakuna jadi ibadah. Amin atuh. Amin. Nalika salaki jeung pamajikan nuju ngabangun rumah tangga, salat didirikeun, ngaji dilaksanakeun, Al-Qur'an diamalkeun, maka insyaallah eta teh ibadah nu ngajadikeun hirup rumah tangga tenang, senang, bahagia. Amin ya Allah ya rabbal. Amin. Kata rumah tangga teh eusian ku ibadah. Terutama ibadah nu paling pokok we ibadah urang ka Gusti Allah. Ka Gusti Allah. Da eta parentah ti Allah ka urang teh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu samata-mata Allah nyiptakeun jin jeung manusia kanggo ibadah ka Gusti. Pertanyaanna
ibadah nu kumaha anu kudu ku urang dilakonan, ibadah nu dibarengan ku kaikhlasan, terutama kabutuhan urang tegesna salat, tegesna salat. Eta kabutuhan ibadah urang teh ceuk lain kewajiban nungkul salat teh tapi kabutuh. Aya nu hoyong hirup bahagia tapi salat di jauhan atanapi teu dilakukeun. Aya jelema nu kitu? Gimana diukna? Tah nu kitu teh jaka sembung bawa golok teu nyambung jurig. Padahal anu ngajarikeun bahkan kuncina ketenangan, kesenangan jeung kebahagiaan teh nyaeta aya dina ibadah salat. Mata waktuna salat, salat. Cintari katu waktuna salat, salat. Nonton TV waktuna salat, TV-na paehan. Keur ngupingkeun radio waktuna salat, radiona paehan. Keur ngasuh budak waktuna salat, budakna tong dipaehan beak atuh eceuk. Lamun teteh jeung aa nalika ngabangun rumah tangga siga kieu ibadah salat dijadikeun kabutuhan teteh aa insyaallah sok sanajan materi kurang hirup teh sukses insyaallah hirup teh tenang senang bahagia. Syukur-syukur teteh hirup bahagia hirup sukses loba itu loba ieu dibarengan ku salat. Wah eta mah bahagia anu hakiki, bahagia anu sabenerna insyaallah. Kade bisi aya salakina anu ngahare-harekeun kana salat aya? Di dieu nu sok ngahare-harekeun kana salat salakina pamajikanana. Duanana belok. Biasa nama nu hese kana salat mah salak. Komo lamun dina salat subuh. Aya di dieu nu sok salat duha make kunut. Alias salat subuh jam 10 beurang. Di mana diukna? Kade salaki kadang sok ngalalaworakeun kana salat. Pamajikan tong antep lamun boga salaki nu kitu. Buru-buru kudu dibantuan hudangkeun lamun sare wae dina waktuna salat. Diletak dah dirna meh hudang. Lamun teu diletak dielab dageuleuh. Net amin. Kade teteh bisi sia ngahare-harekeun kana salat. Tapi insyaallah sia mah jalmi soleh amin. Amin. Naon sababna? Sabab lamun jelema geus ngahare-harekeun kana ibadah salat, maka hirupna bakal dihare-harekeun ku Gusti Allah. Sok hese cenah dai sare wae cium we. Ku pamajikanna teh. Lamun dicium teh udang wae diusap dadana ku sholawat. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad Pak. Buga salat heula. Lamun dadana diusap teh udang wae patuanganana nu diusap Pak. Buga salat heula. Lamun patuanganana diusap teh buga wae. Tuurna. Ibu hayang ngusap nu mana atuh? Pasti hayang ngusap tengahna si eta mah. Lamun ngusap nu tengahna lain si bapa nu udang tapi adina nu ngilu. Lamun sampeana diusap teu gawe harewosan cepilna. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabab salaki nu hese kana salat mah cirining eta salaki teh mod amit amit. Aya nu kitu di dia. Oh paeh eta teh salakina. Amin. Cek Imam Al-Ghazali jalma nu hirup tapi paeh teh nyaeta ongko hirup tapi teu salat. A'udzubillahi min dzalik. Padahal Allah tos ngawajibkeun ka urang sadayana. Rasulullah maparinan motivasi ka urang sadayana. Yen salat teh bukan hanya kewajiban, tapi salat teh ngajadikeun urang supaya jauh dina perbuatan keji jeung mungkar.
supaya urang jauh kana kadorakaan, supaya urang jauh kana kamaksiatan. Mata urang asa teu era ngalakukeun kadorakaan, asa biasa ngalakukeun kamaksiatan, da salatna oge dihare. Nauzubillahi min. Aya geuningan dai cenah nu gotol salat tapi anger we maksiat mah jalan. STMJ salat terus maksiat. Ongko salat tapi kasalaki teu sok. Ongko salat tapi sok ngomongkeun bat. Ongko salat tapi teu akur jeung dul. Ongko salat tapi cap jahe mere gehe. Aya nu kitu? Aya wae nya. Tah eta mah kakara ngalaksanakeun. Pan parentah Allahna dirikeun salat. Ari nu disebut dirikeun salat teh salat tuluy amalkeun dina kahirup. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kade AATT kunci bahagia teh ibadah salat, bahkan geus rumah tangga mah salat teh dilipat gandakeun ganjaranana. Beda jeung nu can rumah tangga. Nu can rumah tangga mah lamun salat teh menang hiji kahadean, tapi lamun geus rumah tangga mah hiji kahadean dikalikeun jadi 70 kali kahadean. Alhamdulillah. Matak sok nu geus boga pasangan geura rumah tangga. Halo. Aya di dieu ABG nu geus baroga ka bogoh. Aya. Tong bobogohan wae. Ibadahna ngan hiji kahadean, lamun geus nikah mah dilipat gandakeun jadi 70 kali kahadean. Cek eta ABG boro-boro boga ka bogoh dai Allahu Akbar bogoh ka batur oge ditolak wae. Terus berusaha. Nu penting teu ngarebut ka bogoh batur. Aduh. Teu meunang wae dai tuluy neangan. Anger teu meunang keneh ngaca. Bertanyalah karena kaca, sebab kaca tak pernah berbohong. Wae kaca, na urang beuteun meunang ka bogoh wae, paling kaca ngajawab beungeut teu ngadukung. Sok ABG teangan ka bogoh, ngantong neanganana dina Facebook, sabab Facebook mah loba bohongna. Ngomong neangan dina WA, mata membuat kita kecewa. Dari mana datangnya cinta? Dari foto WA, kemudian penasaran ingin berjumpa. Dari mana datangnya kecewa dari berjumpa? Kok beda rupa? Kan ini dia nyerina. Mata neangan manu puguh we atau rek ka mana caranya? Kok di anu kitu. Bae antepkeun. Halo araya keneh. Ya. Ade ABG. Aya di dieu neng Tuti neng Sari neng Dini neng Tet teu bobogohan wae. Ya. Aya wae. Aya di dieu inung bapana nu ngantepkeun budak geus boga ka bogoh tapi diantepkeun wae lain dikawinkeun. Ya. Nah aya wae nya. Kade sia barudak ayeuna mah Bu. Lamun teu diawasi, lamun teu diperhatikeun cila. Pandang-pandangan, pegang-pegangan, akhirnya peluk-pelukan, kemudian ngap-ngapan kadituna teh channel di kalapaan, beuteung ngajenol bapaan. Oh atuh cenah dai teh can boga duit. Rumah tangga mah lain berbicara ku duit. Berbicara bagaimana bisa berlomba dina kahadean, bisa ibadah babarengan, duit mah nuturkeun, rezeki mah bakal ngalir tuluy. Amin atuh. Amin. Kolot ayeuna mah Allahu Akbar kadang sok pula pilih ari jang calon minantu teh. Komo lamun boga budak awewe eta budak ka bogohna teh datang lalu ditanya teh lain salatna lain ibadahna ngadu ditanyakeun teh mie ayamna sia eta. Hujan ka dieu nyadak mie ayam manawi atarpi martabak. Aya kolot nu kitu. Ya lamun kadatangan ka bogoh budak awewe urang teh lain ditanyakeun mie ayam jeung martabakna. Tanyakeun kasep tosna tepan ka dieu. Linggih teh dipalih mana? Saha sepuh teh kitu kolot teh. Nanyakeun babawaan. Komo nanyakeun pagawean gajina sabaraha. Jadi ka bogoh budak urang teh pesimis, putus asa, akhirna teh sieun.
papanggih jeung calon mitohana tunggu nama seueur ditanyaan wae mending ayeuna meneng kita nikmati suasana percintaan kita. Akhirna jadi korban nu cilaka bukan hanya budakna holotna oge kabagian cilaka. Naudzubillahi min cilaka dunia akhirat kalau tuh ngantap budak geus boga kabogo tapi teu dititah kawin kade. Cilaka teh ku Allah bakal dikeupelan batu anu pang panas-panasna di neraka. Sabab kolot boga kewajiban wa ayu jibahu tikahkeun eta barudakna lamun geus boga pasangan geus mampu syaratna awakna ngejebrok sukuna ngejebrak bukna ngejabrik kitu aja. Halo araya kene tong diantepkeun sakali deui tong diantepkeun tikahkeun lamun tos mampu barudak ABG mun geus mampu sok gerak narika entong sieun ku teu boga duit entong sieun ku teu boga rezeki duit rezeki mah bakal nuturkeun asal ibadah cing sae salat cing bener insyaallah duit rezeki loba amin atuh amin Allahumma shalli wa sallim wa barik amin icet nabi ya masar sabab, hei pemuda, hei pemudi, manis tatoa, lamun anjen geus marampu, paliata jawad maka anjen gerana rika. Fa innahu al-ghadu lil basar, sabab nikah teh mata ngajaga kana panglihatan, wa ahsanu lil farji jeung mata ngajaga kana kamaluan, wa malam yastati jeung cing saning jalma nu can mampu, fa innahu bisaum, lalaki jeung awewe kudu parwasa, hartosna naon? Kudu silih menahan diri. Kudu saling menahan diri tong sabekeun kakak bablasan akhirna berbuat kadorakaan. Naudzubillahi min Allahu akbar. Tapi insyaallah ku salat mah bakal jauh dina kadorakaan. Neng lamun can mampu sok berlomba dina ibadah jeung pasangan. Lamun pasangan dina waktuna salat manehna teu salat sudah tinggalkan, lupakan dan hempaskan, cari yang lain. Salat aja ditinggalkan apalagi nanti kamu. Mata sok lamun arek neangan pasangan anu soleh mah tinggalina dina salat. Nah, tinggalina dina naon cenah? Salat. Gitu. Geus rumah tangga kunci bahagia mah dina salat. Bahkan bahagia bukan hanya di dunia, lamun urang salat di akhirat oge bakal bahagia. Kade Bu, di akhirat teh nu bakal ditanyakeun teh salat urang. Saleh nu bakal ditanyakeun teh naon urang? Salat urang. Awaluma yu'asabu bihil abdu yaumal qiyamati min amali sholati. Amalan nu pertama nu bakal dihisab dari setiap hamba engke dina poe kiamat nyaeta amalan salat. Fa in saluhat qad aflaha wa anjaha. Lamun salatna alus bari bener maka beruntung jeung sukses eta jelema. Wa in pasadat wa qad khaba wa khasira. Lamun salatna teu bener maka cilaka jeung rugi eta jelema. Berarti jelas salamet jeung cilakana, rugi jeung untungna, bahkan hina jeung mulyana hiji jelema dina nalika hirup di alam dunia kumaha salat. Nah, kumaha naonna? Salat. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Siap ngajarikeun salat sebagai kebutuhan? Cinta rikatu siap mengajarkan sholat sebagai kebutuhan. Siap. Yakin eta ibadah sholat ngajarkan hirup tenang senang bahagia yakin? Yakin. Insya Allah. Mata kade pas ngopingkeun adan lain ngan ngomong kenu adan tapi langsung ambil air wudhu sholat siap? Siap. Ayo di dini sok ngomong kenu adan. Ayah. Adan alus mah jempe adan goreng diomongkeun. Di Mekah mah halus adan teh. Adan Mekah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adan Madinah. Allahu Akbar.
Adan leles. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Da urang malah insya baru ngomong kudu adan. Saya eta nu adan kalau man aing ngadengena pan kitu. Aya nu kitu? Heuh eta teh jelema anu ge tah bener eta mah. Lain ngomong kudu adan buru-buru sok. Cek Nabi dangukeun aja lain hohahe. Cek Nabi, ieu mah cek Nabi. Para sahabat, engke di akhirat aya jalma anu nyang hareukeun raraina ka Allah teh siga panon poe eta jelema dicemurui ku malaikat, bahkan malaikat naros ka Gusti Allah, ya Robi saha eta anu raraina siga panon poe, ada eta teh golongan kami, golongan malaikat lain wahai malaikat, eta teh golongan para nabi lain. Lalu siapa mereka kok wajahnya seperti matahari? Saur Gusti Allah, mereka adalah hamba-hambaku. Maranehna teh eta teh hamba-hamba kaula wahai malaikat, hamba-hamba kami nu can datangna waktu sholat manehna geus boga wudu teh heula. Rek persiapan ngalaksanakeun sholat. Jalma nu di akhiratna raraina bakal siga panon poe nyaeta jalma nu can ngong adan manehna geus boga wudu. Nu kadua cek Nabi aya jalma di akhirat engke siga bulan purnama di malam 14. Saha eta teh ya Rasulullah, saur Rasul as-sholatu waqtiha, jalma mu salatna tepat waktu, ngong adan langsung wudu langsung salat, di akhiratna bakal siga bulan purnama di malam 14. Nu katilu cek Nabi di akhirat bakal aya jalma anu nyang hareupeun raraina ka Allah teh ngablegbeg hideung siga bujur katel. Sa eta teh ya Rasulullah jalma nu ngair-ngairkeun kana salat. Udang jam 5 engke rek diijikeun jeung 2. Ngong salat lohor engke can jam 2. Ngong salat asar engke can jam 5. Ngong salat maghrib engke 5 menit rek ka isya. Nonton era sinetron gerame ya Bidadari Surgamu. Si Denis jeung si Sakinah balik deui. Si Namira sudah mulai bogoh ka si Endro. Lah bahar lamun ayeuna katinggalan ieu carita. Salat Isya engke hijikeun jeung tahajud. Dengke-engke we salat teh. Di akhiratna bakal ngebeleg beuki deung siga bujur kate. Cek Nabi, wahai sahabat kami, anjeun mah tong jadi golongan nu kaopat. Saha eta teh ya Rasulullah? Golongan jalma-jalma nu teu diplong raraina ku Allah. Bujeng-bujeng sapertos bulan purnama, bujeng-bujeng hideung. Raraina oge teu ditingali ku Allah. Saha eta teh ya Rasulullah? Tarkus shalah, jalma nu sok ninggalkeun salat. Nauzubillahi min Allahu akbar. Mata tong sampikeun ngaheureukeun salat. Saking ku eta Rasulullah ngawanti-wanti ngawasiatkeun supaya urang teh salat anu 5 waktu. Bahkan Nabi sada acan ngantunkeun teh kan nu dititipkeun ka urang teh as-shalah as-shalah as-shalah. Kayak urang bahasnya salat nu kumaha bakal ditarima, aya salat ma'rifat, aya salat hakikat, tangke urang bahas eta mah dina bab Isra wal Mi'raj. Kayak orang bahas eta mah dina bab rajabannya mau diondang deui eta oge. Hiji cenah kunci bahagia rumah tangga teh ku ibadah, terutama ibadah salat. Naon deui ibadah anu nguatkeun jeung anu bisa ngajarikeun hirup rumah tangga bahagia? Tolabul ilmi. Naon cenah? Tolabul ilmi alias ngaji. Naon cenah? Geus rumah tangga tong poho kana ngaji. Aya rutinan pangaosan di dieu teu? Aya. Seueurna sapertos kieu teu? Henteu. Oh, dari rutinan mah anger nu ngajina teh eta kene. Oh, atuh cenah da ida ajenganna oge ajengan kukut. Tuh, ka ajengan oge siga ka hayam nyebut kukut. Tong kitu. Ajengan teh kudu dibere dukungan.
Ada duit mah pasti kudu atuh. Matak disebut ustad oke pan eta teh butuh duit. Pan ustad eta teh hartina teh usaha tara anak deres. Teu boga duit, da ustad mah duitna di ATM atau di rumah. Mata ustad mah nguping nu mote atoh. Sabab bakal menang duit, mata orang dia mau hoyong mere duit ke ustad, orang dia kudu loba anu mere. Tong kitu ka ustad deh. Mun ustadna peot kurang hiji ceking. Tah eta mah ustadna kudu dibere sumbangan. Dan susu mah kudu dikenyang. Tinggal sadayana aja. Arek eta ustad teh ku aja disebut ustad kukut. Arek ustad teh lamun ngaji teh teu kaharti silahkan. Nu penting mah indit ngaji eta nu ngajarikeun urang menang ganjaran jeung barokah teh. Amin atuh. Amin. Lamun urang tujuan ngaji hayang bisa, ya daukeun. Geus bisa teh urang pasti bakal horeang ngaji. Da geus bisa pasti udah omongkeun ku ustad teh mertelakeun eta geus nyaho. Homo lamun tujuan ngaji teh karena urang hayang ningali ustadna. Kumaha lamun palebah ngaji rutinan teh ustadna teh nu teu dipikaresep ku urang, tutuna teh urang teh embung we ngaji teh da ustadna oge teu dipikaresep ku urang. Jadi naon atuh cenah dai ari tujuan ibadah thalabul ilmi teh hayang menang barokah we jeung menang ampura dosa ti Allah. Mata teteh jeung geus rumah tangga kudu tambah semangat ngaji teh teu kaharti sare we na pangajian. Bisi ya mah ustadna teu kaharti ngajina sare. Siapa sare na pangajian mah jadi tibra. Sok tidak ada tidur yang paling nyenyak kecuali tidur di pengajian. Sok geura eceun sarare na talibra. Kumaha cara dai lamun ngadadir na jadi barokah. Nu ningali tong ngomongkeun mun aya babaturan atana pita tangga keur ngaji sare bari ngadadir eta teh keur ngalap barokah. Mun bisa mah nu ningalina teh leta. Sabab eta teh barokah. Bujeng-bujeng dadir ceuk. Jalma nu keur ngaji hitut we. Tah hitut teh jadi bau. Matak jalma nu resep talabul ilmi mah gerede hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Matak sok ngararaji eca tos rumah tangga teh kudu makin semangat kana ngaji. Salaki bisi aya pamajikan nu tara ngaji tah jurungkeun keperieun. Salaki teu bisa mamatahan kana baban agama atuh nitah ngaji pamajikan kaajengan leres kitu. Ya mah pak salaki teh kadang nyarek. Mama geus tong ngaji da mama rek ngaji, rek henteu anggar belegu. Mung kitu salaki teh. Perieun urang mah sibuk. Ini isuk balik sore di sawah jeung di kebon. Atuh pamajikan nu ngaji meh urang teh kabagian barokah bapak-bapak. Amin atuh. Amin. Kumaha cara dai lamun dicarek wae wah ngaji we. Halo. Aya di mana pamajikan bebeja kasalaki jeung teu bebeja kasalaki. Bebeja kasalaki wajib hukumna lamun eta pamajikan rek init-initan. Pamajikan teu kudu bebeja kasalaki lamun eta pamajikan rek ngalaksanakeun ibadah terutama ibadah ngaji. Bae teu bebeja oge, ngaji mah ngaji we. Salaki gitu mah lain salaki nu kudu dipikarido tapi kudu diingetan, betul tidak? Betul. Tapi daa di dieu mah carogena saroleh. Amin atuh. Amin. Ibu-ibuna rada sok ngaji, mudah-mudahan we cing ari istiqomah. Amin. Anu SMA ngaistiqomahkeun leres kitu? Ieu teh Bu, ngaji siga kieu teh ngajadikeun urang hirup bahagia dunia akhirat. Ganjaran menang dosa seep kaditu nama bakal ngabarokahkeun ka kampung.
Cek Imam Syafi'i lamun hiji tempat aya pengajian maka eta tempat dicabut 3 perkara. 1 musibahna, 2 panyakitna, 3 fitnahna. Alhamdulillah. Jadi lamun ieu kampung aya pengajian siga kieu bakal jauh na musibah, jauh dina penyakit, jauh dina fitnah. Amin. Amin. Komo nu ngayakeunana, nu ngayakeunna mah geus teu kahitung ieu ganjaranana. Sabab kikieuan teh make teu saeutik mahal. Tapi cing yakin Sohibul Hajat, duit nu dipake ngaji insya Allah jadi tabungan di akhirat. Pan teh make duit teh lain boga sorangan itu menang nyewa. Tenda menang nyewa, panggung menang nyewa, sound system menang nyewa. Dai nanang jeung grup hadrohna menang ngondang, menang nyewa. Memang aku cowok sewaan. Menang ngondang make HP. Tong kitu. Seolah-olah dai teh mata duitan. Dai mah nu penting kosong cager. Tong mamanas. Halo araya kene? Tong lebar mere duit ka nu ngaji mah bakal jadi tabungan di akhirat. Semakin gede merena, semakin gede tabungan di akhirat. Atak mun hoyong gede tabungan di akhirat, Sohibul Hajat tong leutik merena. Bercanda. Mata mudah-mudahan orang dia cing biasa ngarayakeun pengajian ya. Amin atuh. Amin. Ya, orang ngacingin resep kena pengajian istiqomah hari ini ke pengajian. Bebas ngaji mace, rek dinu poek nu caang, rek dariuk, rek sarare, rek nang munjar juga eceut tidak ada. Nikmat kitu jika mirmit in love. Galingkeun jika Putri Duyung. Putri Duyung mah syukurna teh buntut lauk. Eta mah rorobe. Teu jadi masalah. Wah ceradai lamun bari ngopi bari ngenyo. Tenan naon ngaji bari ngopi opianana jadi barokah. Alhamdulillah. Nah, iya ibadah tholabul ilmi teh ibadah nu pohara ageung ganjaranana. Bahkan ngajadikeun kunci bahagia dina kahirupan terkhusus dina kahirupan rumah tangga. Aa teteh cing resep ngaji boga guru ngame aya nu ngarahkeun insyaallah. Teraskeun. Tuh, nya kakarang ngomong sakitu oge atos sajam kurang 10 menit. Tos 50 menit. Karaos teu? Nah, henteu ada dariuk atuh bare semenit deui siap teh semenit deui. Oh, henteu. Sajam deui? Ya. 2 jam deui? Ya. 3 jam deui? Ya. Asap cekek abdina ku saha. Rek sajam, rek 2 jam, anger amplop geus dirapet. Tapi tenang, abi mah teu beuki amplop, nu penting mah ikhlas. Nu kadua, tinggal sadayana araya kene. Iya. Kunci ketenangan, kesenangan, kebahagiaan rumah tangga bukan hanya dina ibadah unggul, terutama ibadah sholat jeung ibadah tholabul ilmi. Tapi aa jeung teteh kudu bisa ngabangun diri teteh jeung aa semakin soleh tur soleha. Sabab kasolehan dina kahirupan teh ngajadikeun hirup bisa saling menghormati, menghargai, seia sekata, senada dan seirama dalam suka maupun duka. Bahasa orang leles mah kacai jadi salawi kadarat jadi salebak, kacai geratol ngaji kadarat geratol sholat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Halo. Ibu soleh tuh. Bisa bingung ngajawabnya tuh. Ari ibu rumah tangga ngaraos solehah tuh. Atuh ceradai tawakananya ada apa lu kumaha nu solehah teh? Cek Nabi nu solehah teh jang pamajikan mah hiji melayani kasalaki. Naon cenah? Melayani kasalaki. Oh, sok ngalayanan salaki. Jarang. Aya nu osok lamun salakina mere
tuh da saya teh mah kitu hamil. Awas teteh ngejanten istri mah teteh teh kudu jadi pelayan sekosip, pelayan yang selalu ada di mana sia membutuhkan, teteh selalu siap. Sabab pamajikan mah hakikatna mah sebagai pelayan di rumah tangga teh, terkhusus jangan salah gitu. Saroge pulang di sawah sok siapkeun segala rupana. Bapak, hari bapak hoyong eut tah kumaha tos disiapkeun. Bukan hanya eut anu biasa. Bapak ieu mah eut nu luar biasa. Ieu teh larutan cop kaki genep lamun ku ieu di eut bakal cager moal nyeri tenggorokan. Tapi nah meni hese mukana atuh. Pamukakeun ku pamajikan. Tah ieu we atuh anu gede ieu. Sok eut ku ieu oge meni sarua hese mukana. Mana atuh teh paralona neng. Ditotoroy atuh atuh neng. Teraskeun muhun geulis. Ceepkeun mangga neng. Gitu. Ya mah lain haus nyontoh. Ibu, lamun ibu ninggal caroge uih di luar baik nembe di sawah atanapi di kebon atanapi di pada benar osok ngasongkeun cai tara. Astagfirullahaladzim. Ulu cuma mawa sorangan. Masongkeun susu osok ka siga kieu. Astagfirullahaladzim padahal boga si eta. Kade tong cenah ninyu sorangan pang ninyuhkeun. Susu cap Indomie, susu cap Bendera, atanapi susu cap. Tah eta mah tong ngadaguan di penta tapi kudu hidang sorangan diasongkeun. Sabab tugas pamajikan teh dina hal melayani macing resep ngasongkeun susuguhan, susu. Nah susu mah kudu dikenyang make kuda. Moal balik. Caroge uih ti luar teh tawisan beli bade ibakeula, bapak beli bade ibakeula. Ieu andukna, ieu sabuna, ieu sampona, ieu odolna. Atos ibak kumaha disiapkeun sarungna. Anggeanana nu bersih, teras engke tos ibak bapak tuang teras istirahat. Tuang istirahat, tuang istirahat. Aduh, damai kita salah. Oh sok itu ibu datara wah naon gawe aku di imah teh. Da urang mah atunya boro-boro nyiapkeun caroge rek ibak, nyiapkeun sarung salaki rek Jumatan datara atuh. Tuh nyokot sorangan. Boro-boro sarung dari cenah kolor oge. Karena disiapkeun. Ibu sok nyiapkeun kolor salaki tara. Astagfirullahaladzim. Mama, bapak rek Jumatan mana kolor? Kuna tolombong. Cenah astagfirullahaladzim. Panjenengan teh atuh mah cokot sorangan bapak da boga suku atuh. Ari mah keur naon? Keur masak. Kita geus masak tarek nyesel, geus nyesel ka subudak. Nah biar oge kolor meni guru ku pamajikan. Pamajikan teh emang pembantu. Gero kata pamajikan kitu. Salaki mau kolor sorangan atau lombong dipakai sholat tapi jangan sholat kolor nate morosot. Ternyata salah pakai kolor dan pakai kolor pamajikan. Oh gitu pamajikan. Sebab pamajikan teh kewajiban teh melayani salah satuna ngasongkeun kopeah mun salaki rek salah. Tong kolor hungkul aja. Lamun salaki rek salat penting ngasongkeun kolor, penting ngasongkeun kopeah. Saalus-alus na kopeah salaki teu make kolor moal nyaman salatna. Boro-boro kopeah sarung BHS nu pangmahala teu dikoloran.
semua mana. Lain burayu teu naon. Burayu tah we ngomong teh. Pan kamari aya kejadian jemaah dai dengan sombongnya memperlihatkan BHS. Tah dai abdi ngangge sarung mahal. Abdi teh naha Kang beut tipis pan teu make kolor. Nah teu make kolor pan ngameh karasa ti isna sarung mahal. Allahu akbar kot kitu eta jamaah. Habisan keur salat aya kucing asup ka jero sarung. Ternyata nu menikmati ti isna eta sarung mahal teh lain manehna ngadon ucing. Rek diawaskeun sin bata, teu diawaskeun da ngagokan. Ah dipaksakeun. Lepas sujud teh eta ucing kagencet. Meow. Kalau ba atahiyat eta ucing jempe. Meureun keur menikmati. Cek ucing sosisones ya. Ibu bapak kaum muslimin nalika pamajikan. Tahu kan? Nalika pamajikan ningali salaki arek salat siap sagala rupana. Boro-boro rek salat teh salaki rek obo teteh siapkeun heula kamarna kitu sengitan rapikeun gitu. Esok tara boro-boro salaki asup ka kamar teh geus paburisat kasur jeung bantal. Kamar geus bau 7 mulut. Allahu akbar karim. Ningali salaki ruag ruig, ningali pamajikan ruag ruig. Buuk acak-acakan. Tali kutang pegat. Ditangkep bau tarason. Amit. Aing seri saya mikir aja. Salaki rek obo teh bae presan kamar teh. Teh kabeli bae pres atuh surawung awur-awur. Awak dandanan heula. Sunah pamajikan mah dandan sebelum tidur teh. Dandan heula aja. Yo mah awak teh pinuh ku salon pas. Pinuh ku salon pas. Dibalur ku autan. Itu salaki teh heureuh. Udah. Pamajikan mah aja dangukeun rek obo ya. Ieu sunah-sunah obo istri. Hiji dandan. Nu kadua sesengitan tapi tong seungit teuing. Nu kadua make baju nu dipikaresep ku salaki. Nu kumaha cenah dai baju nu dipikaresep ku salaki? Anu ngalangkang, anu teu rariweuh. Ya heuh keur sare mah tong rariweuh. Kade pamajikan pur sore make jaket, make sweater, make daster. Itu salaki teh loba gawe. Anu sahlai we nu ngalangkang teh. Teu boga atuh cenah daing hordeng we lah anu. Bangkok. Gitu. Da eta tuh kewajiban pamajikan. Rek obo teh nu penting mah ngadang danan diri, ngadang katrek mah. Udah, beki lila teh beki areror nya. Ngadang danan diri. Ada itu. Salaki kaluman ningali pamajikan ngadang kakwai. Lain resep nu aya. Geuleuh. Cek salaki lain gitu. Kurun anggur macet. Pencetan heula salaki rek obo teh minta hampura rek obo teh bapak hampura nya. Isuk sampikeun ka peuting tadi bisi mama boga dosa ka bapak hampura. Teh luhur sausap rambut jeung ketombek mama. Handap sausap dampak jeung robeheun mama. Hampura bapak. Cium eta teh pipina muah. Gitu rek obo teh masuk tara. Wae ya. Halo apa? Ya masalah ki nangkep atau dah di siku. Cicing ah, enggak ada duit. Orang teh butuh.
Tidak. Pura tuh mama udah boga duit. Wah, irah boga na. Kalau itu. Waduh. Apa banyak karo gitu? Aya. Gimana diukna? Tong gitu ya. Oh, ente ngaku. Layani caroge teh ida nadarta ilaiha fasaratka ditingali ku caroge pikarasepeun wa ida amarata patoatka dipiwarang kudu taat kudu ridho kudu turut kan kitu dina upu dulu jain teh. Jadi seorang istri mah kudu indah we dipandang teh ditingali teh kudu naonnya ngabetahkeun gitu. Buricak burinong. Rancunit meleuna ngeuh unyu-unyu moronyoy. Pikaresep. Ya, naon sabab seorang istri mah capek nak manehna ngalayani salaki diganjar ku Allah teh seperti bumi langit jeung geusina. Salengkah manehna ngalayani salaki diganjar 70 kali kahadean dihambura 70 dosa. Alhamdulillah. Pamajikan anu tara ngalayani caroge ngan cicing we cicing gerak jeung ngalakukeun gawe teh lamun aya duitan dilaknat pamajikan kitu. Naudzubillahi min duit mah bakal beak ganjaran mah bakal ngocor dugikeun ka kiamat. Maka tong capek ngalayani salaki sa capek-capena oge meunang ganjaran di Gusti Allah. Hiji cenah tah teteh. Nu kadua teteh jaga diri. Jaga diri teh naon? Hiji jaga lisan, dua jaga tingkah laku, tilu jaga pergaulan, opat jaga pakaian, lima jaga kehormatan. Tuh nya jaga diri terutama lisan. Tong nyerihatikeun ka salaki, tong ngagogoreng salaki, tong ngarendahkeun salaki. Tuh pamajikan mah kade tong ngagogoreng salaki. Kamaranya si hidung si bau si caludi tong gitu. Salaki mah tong nyebut ngaran, tong nyebut warna, tong nyebut bentuk. Nu sae we nyebatna? Aya sayang naon? Oh, aa. Abah. Bebek, hooh. Bebek dipacul beb teh naon? Eta teh kahadean daripada nyebut ngaran. Kamu si udung entong. Nyebut bentuk tekenge nyebut bentuk kade salaki gendut kamu nanya si drum tekenge salaki hidung harus si bujur katel kamana entong pemajikan mah tong nyebut hidung nggak salaki teh sok sanajan hidung tong disebut hidung nyebata kumaha tuh dai kirang bodas kan dia anu Serina tadi ke rumah saya sok nyarekan salaki ya bulu osot kade komo salaki keur teu boga duit ditunjuk ku urang doraka aja ada cek salaki teh mama hamburanya babak teu boga duit iraha bogana atuh da pamajikan teh loba kabutuhan didinya mah alasanna teh teu boga wae iraha bogana atuh salaki teh bisa ngomong da curug pamajikan asuh kana liang guru salaki doraka pamajikan itu tong ngarendahkeun bapak gaji teh sakieu bapak boga duit teh sakit tuh wah kamajuan itu tuh tingalikeun batur wah geus dibanding-bandingkeun mah nyeri hate tah aslina mun abi bohong tah keureuh ceuli kameramen tong ngabanding-bandingkeun salaki sorangan jeung salaki batur boro-boro kaayaan materina beungeutna we dibanding jeung bapak eta beungeut rek kitu we batur meuni kasep bari garagahna ari bapak meuni eueuh pulungan bapak capek capeun aja tah mikte tong sabekeun ka paeh coba kawibawaan laki teh dinamik mikir maksud ibu area kene aya
Jaga lisannya, tong nyarehatikeun carogenya. Ke dalam lemah lembutnya. Teras eta peuleumun suanten teu kenging ngalangkungan suanten caroge saumpami caroge dina peuleumun suanten teh 100 ibu mah 50 leuwih low gitu. Tong tarik-tarik komo pahawak-hawak. Aya di dieu nu sok pahawak-hawak jeung salaki nyaritana? Aya. Aya wae nya. Oh, aya wae. Buah-buah uceuh. Ya, ku abi dicontohan, mun caroge nyarita kieu, mah kudu hematnya. Ku mamah teh turunkeun. Mohon Pak, mamah rumaos, kurang teh seueur kabutuhan. Kitu pamajikan solehah. Ya mah, mamah kudu hematnya. Oh, hemat. Ari bapak teh salah eta ngomong nita hemat ka mamah. Kan bapak teh mere duit 10.000 saminggu ka mamah, ayeuna bapak nita hemat ya dengekeun bapak. Harga teh narawae, harga mobil melaju, harga susu melambung, harga kacang terjepit ngan harga kolor bapak nu morosot. Ayeuna bapak nita hemat ka mamah, mun mikir atuh bapak hidup teh kieu wae, embung mamah mah capek mamah teh. Aya nu kitu pamajikan? Aya. Di mana diupna? Doraka sih ya. Komo lamun nyieun masalah duit, oh kalau masalah kita boga duit, ngosel lamun teu boga wae mah, mamah rek nganjuk ka Bang Emo. Wah, eta nu paling celaka. Aya pamajikan kitu? Aya. Ya wae. Aya di dieu Bang Emo? Aya. Kare bisa Bang Emo teh buru-buru alusir ku sararea. Kudu dicek. Dicekelan sudah teh ka dieu. Dicekek wae pidana. Kadenya tekenge ngalangkungan suanten caroge insya dulu jaga diri teh jaga tingkah laku entong pika sebel tuluy jaga diri dina pergaulan tong gaul jeung lalaki lain mahram entong gaul jeung jelema nu teu dipikir resep ku salaki entong ulin jeung mantan. Wah komo deui eta mah kade bisa aya mantan dulu kurang teh dibawa ulin teh kengeng doraka pamajikan anu ulin jeung mantan boro-boro ulin jeung mantan inget ka mantan doraka sia eta. Jadi inget ka mantan, jadi inget ka mantan. Allahu Akbar. Isuk nges tong dituluykeun. Isuk-isuk udang sare teh inget kana dosa, lain inget ka mantan. Boro-boro ulin jeung mantan. Ingetna oge jadi dosa. Naudzubillahi min. Ade, jaga pergaulan. Tuluy tong masukkeun lalaki sejen ka jero imah tanpa izin ti salaki. Ade, tukang kredit diasukeun, tukang es diasukeun teh kene. Tuluy eusina jaga diri teh mun rek init-initan bebeja. Ade, aya nu tara bebeja mun init-initan? Aya wae nya. Bebeja ecel. Cium panangan caroge teh Pak, pidoana mama bade angkat ka pasar. Muah. Simpan panangan caroge teh namun munan urang, Pak, pidoananya tepat panangan mama lengkah sampean mama cing barokah. Hampura Bapak, mama sok nyokot duit teh bebeja ka Bapak. Gitu, asok minta hampura kitu lo murek init-initan. Tara bae. Allahu Akbar. Tulu jaga diri teh dina berpakaian, lamun keluar kudu tertutup, tong dibuka-buka, bisi haram. Hasem naon atuh. Haramun eta haram. Pamajikan nu boga salaki init-initan keluar make baju terbuka. Kumaha cara dae mun merecet sarua ora. Ade, enak kerusuh da ibu-ibu nu kitu. Wah minggu sarana marake legging nu merecet. Bujur gede legging leutik. Leggingna teh warna koneng gambar SpongeBob. Lumpang gutak-gitak perci jiga kalapa beula. Bisa ngagitak berewek soek leggingna. Ditukang daya ustad. Yo ustad oge resep kana bubur. Teu baki teh ka ustad tersebut jawan. Kade sok sanajan merecet eta teh ora tertutup
ada mulai anu muji gitu. Tulu jaga deui kahormatan salaki, eusina jaga diri teh. Tong digoreng salaki, entong dibukakeun aibna. Estoning sae-sae we kapayun batur mah. Tong digogo. Nah, nya urang boga salaki teh mun dipedit, salaki teh sare wae tong diomongkeun. Teh sarua jeung ngabukakeun aib sorangan, tutupan kagorengan salaki teh. Boro-boro ka batur ka kolot oge entong teteh kade teteh papangi jeung kakurangan sia tong dibejakeun ka si mama ade mama nanya sia teh meuni kieu da keur bobogohan mah da teu kieu nanya geus rumah tangga teh jadi kieu pamajikan ngabejakeun aib salaki atanapi kagorengan salaki ka indung bapak sorangan teteh sarua pamajikan teh nitah ngewa kolotna ka salaki tanpa disadari. Jadi kudu kumaha tuh cenah dai lamun papangi jeung kakurangan salaki bebejana tong ka kolot sorangan tapi kami toha alias ka indung bapak si aa kudu bersilang ari papangi kakurangan dina pasangan urang mah tong bebeja ka kolot sorangan dari bebeja ka kolot sorangan mah goreng oge dialus halus salah oge dibener geuli cing sabarnya oh udah kumaha deui mama oge teresep kan tutung nama kitu bebejana kami toha mama ari sia salaresna kapungkurna kumaha nah atos rumah tangga mah kieu manawi mama mah da ti ahli panginten ngadidik si aa kumaha upami si aa nu kieu aya solusina teh kitu pamajikan anu bijaksana mah amin atuh amin ku abi dibahasnya bab permasalahan rumah tangga ku abi dibahas lamun diundang deui udah hari kajian rumah tangga mah loba ya geus sajam leuwih sajam leuwih 10 menit teruskeun ieu teh na teh carap teh kan teh dah dua cenah teh hiji melayani nu kadua ngajaga diri nu katilu pamajikan naon tong loba pamenta nu teu mampu salaki kade tong loba pamenta nu teu mampu salaki boga duit sabulan teh 1 juta hayang meuli motor X-Max eta X-Max teh dihanana teh N-Max teh N teh M ibu bapak kaum muslimin tong sampaikan ka urang teh menta nu teu mampu salaki aja tong loba punta penta di mana salaki keur teu boga kumaha cenah dai ciri salaki teu boga duit apakah kudu dipariksa dan dompetna lain tinggal euna kopeana dengdek eta lebih henteu makana kumaha cenah dai memang da salaki abi mah pedit astagfirullahaladzim mun salaki pedit wajib teu duitna dicokot tanpa bebeja gelo tetep kudu bebeja ade salaki tong pedit salaki saking peditna dan duit oge dina kope majeun duit na kolor geuleuh kalau bang nyopot duit lain duit tuh kacopot ayeuna pamajikan keur usum lamun barang beuli teh tara bebeja ka salaki konsepna teh online COD-an lewat Shopee atanapi Lazada tungkul we kieu sugan teh kuku pumuntir si oreng si rama-rama sugan teh tungkul keur mikir pek teh mesen paket ka Lazada aya nu kitu aya amit giliran paket datang namprak meta duit ka salaki Allahu Akbar bahkan aya Bang Emok oge dianjukan giliran mayar bulanan ka salaki namprak aya nu kitu aya wae nya heudah realita tuh padahal doraka pisan pamajikan anu loba pamenta di mana salaki teu mampu kudu aya
musyawarah bapak mana bisa umpami mama pergi iya bapak aya artos nanti gitu pamajikan nu solehan mah tong sabikeun ka aya bahasa pokoknya urang mah teu paduli di dinya rek boga duit rek henteu pokoknya urang mah butuh kudu aya isuk mun teu pagetok mun teu lo gue lo mati gue tahlil lo gue en aya pamajikan nu kitu doraka sih a'udzubillahi min kade aa teteh rumah tangga mah lain hirup sorangan tapi hirup duaan jadi kebutuhan kudu kumaha babarengan aya masalah selesaikan babarengan ente masing mah teu masing-masing insyaallah teteh mah bisa mawa lah insyaallah amin ya Allah ya rabbal Allahumma sholli wa sallim wa barik kayak urang teraskeun nya istri-istri salehah deui nya namanya sabiji bieu hiji melayani, dua ngajaga diri, tilu tong loba pamen, tong loba pamenta. Engke nu kaopat nu kalima ayat 13 engke urang bahas nya insya kan kewe mun onang deui lah. Soalna ieu salaki can kabahas, ai salaki nu soleh nu kumaha cenah dai, ai salaki soleh mah tanggung jawab we. Betul tidak? Betul. Tanggung jawab salaki mah leuwih berat. Sabab naon? Sabab lain urusan dunia unggul, urusan akhirat oke. Teteh tanggung jawab salaki. Lahir jeung batin si teteh, teteh ditanggung ku aa. Ibadah si teteh ditanggung ku aa. Mata aa kudu fokus kumaha carana supaya si teteh hirupna terpenuhi kebutuhanana. Nu kadua ibadahna oge kalaksanakeun sehingga engke di akhiratna salamet. Amin atuh. Amin. Antut imaha ida to imta mere tuang ka pamajikan teh minimal sapoe teh 2 kali gitu. Ibu di pasean tuang sabaraha kali ku cara ge? Oh 3 kali rawong berarti eta. Watak sauha idak tasaita bere pakaian. Kade dandanan tong sabikeun ka pamajikan teh ditah geulis we salaki teh ka pamajikan teh mama teh kudu geulis mama teh kudu pantes ari pameulikkeun bedak tara pameulikkeun baju henteu tali kutang pamajikan pegat diantepkeun ngadon ditubuh ku paniti komo ku teu rapi ya aya salaki nu kitu aya tah salaki kitu mah salaki anu egois tong nyebut ade tong sampaikan ke pamajikan tong sampaikan ke pamajikan teh rarana teh geuneuh gitu dan teh kabeli kosmetik ibu sok pameserkan bedak manawi ku caroge oh paingan gareuneuh atuh ari ka skincare osok dicana dadeuh teh upami ka salon osok dicana dadeuh teh dibawana ka mana atuh oh ka kebon dicana ka kebon disundrungkeun Oh gitu bapak-bapak wanita bukan untuk seperti itu kan tapi untuk dimuliakan Allahu Akbar dedeh teh berarti mah ibu-ibu pikarunyan kabeh wala tadribil wajha ta teu kengeng tunggal teungeul kana rarai tong guplak gaplok tong cubak cabok nya tong sabekeun ka membuat istri menangis gara-gara ku kalakuan urang anu emosional kade kudu dikontrol emosi teh insya Allah bawaanana teh nafsu wae lamun ningali pamajikan komonya pamajikan anu peka sebeleun mah da memang dari bawaan pamajikan mah kitu apa mah karakterna teh peka sebeleun Nabi Adam diusir ke dunia, sanes diusir bahasana, dipindahkan di surga ke dunia, gara-gara pamolah awewe. Cek Allah teh, entong ngadeukeutan eta buah, tong ngadeukeutan eta tangkal, der dituang buahna. Eta teh saha? Rayuan Siti Hawa. Ari lalaki teh geus dirayu ku awewe. Ya udah, apa sih yang bisa buat kamu? Kan gitu. Tuluy awewe mah nya lamun aya masalah ceuri. Kadang ceuri oge, masalah oge ceuri. Ngadak-ngadak. Itulah awewe. Awewe mah kan diciptakan ku Allah dina tulang rusuk lalaki. Nabi Adam nuju kulem, tiba-tiba Siti Hawa naros Nabi Adam. Saha ieu Gusti? Pan ieu teh batur jang anjeun. Ari abi mah lalaki, ari ieu naon? Awewe. Ari abi mah taneuh liat, ari ieu dina naon Gusti? Ya mana tulang rusuk anjeun wahai Adam?
Ari tulang rusuk, tulang nu bengkok, matak awe mah bengkok, kahayangna loba, masalahna oge loba. Matak tugas lalaki ngalempengkeun supaya teu bengkok. Dina ngalempengkeun tong kasar-kasar, da bahan dasar tulang rusuk teh tulang nu paling halus. Matak ka pamajikanna kudu halus-halus, bahasa tingkah laku kudu halus-halus, da pamajikan mah makhluk juri pamajikan. Dalalak mah makhluk kasar, makhluk kasar. Kunta, kuntuma, kuntum, kunti. Nah, berarti ente keur ngaji jeung kunti. Mata tong kaget si teteh, lamun keur seserian sorangan, seserian eta teh keur bunga. Lamun keur ceuri, tah eta teh teuing aya masalah, teuing keur galau. Abang ngabaturan, tong ninggalkeun. Mun bisa mah tangkep, tong nanyakeun kunaon ceuri. Tidak akan ada jawaban ketika seorang suami bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Karena menangis seseorang wanita itu adalah solusi untuk dirinya ketika dia menyelesaikan luka dalam hatinya. Maka ketika seorang istri ditanya, "Jempe atau gelis tong ceurik wae." Lain ngadon jempe, ngadon leuwih tarik ceuri. Tapi kudu kumaha? Tangkep dan katakan, tangisanmu adalah tangisanku, lukamu adalah lukaku. Setiap air mata yang jatuh di pipimu membuat hati ikut bersedih, wahai my darling. Ayo orang jalan-jalan ke Alfamart, beres. Ibu asak si bapak gitu lamun ibu ceri. Dodo. Ibu pikir hujan kabeh benar ya. Ibu bapak lain bawa ke Alfamart tuh, mun urang ceurik teh gadon ngahina. Mama tong leweh wae kaluman bapak mah malong naon. Dan mama mah rek leweh rek teh anger beungeut teh paburisat. Sok ngaca. Da kaca teh pos ningali mama leweh. Tong kitu. Ibu tong ceurik wae matakna. Salaki lamun ningali pamajikan, ceurik wae, buru-buru we bak. Bokok. Wala tadbil wajha wala tuqabi tongahina salaki kade puji awe mah dua ya kahayang teh hiji diperhatikan dua dipuji terus Bu aduh diperhatikan yang dipuji dua kebutuhan pamajikan mah penuhi kebutuhannya puji keadaan kondisinya tong dihina mah nyeri hate lamun awal nyeri hate asuna teh kana tulang rusukna euy teu pira minta pangnilaikeun bapak ari sae teh mama ngacuk ieu mama mah make baju naon oge goreng nyeri eta teh terus teh Bu tuh nya pengalaman kabeh di harina kudu kumaha tuh ngawalarna deui mama mah ngacuk naon oge sae saumpami dina hate teh sae tong nyebutkeun teu sae sebut we heula sae ngan langkung sae mah ngangenu ieu kitu salaki teh tong ngahina puji heula beres solusi kitu. Pamajikan hidung kamananya si rancuni kamananya si burincak burino tong disampaikeun ka dihina kamananya si bujur kate kitu. Bisa mah dipuji we dengan bahasa-bahasa yang indah. Mama jalan-jalan ke Denpasar membeli layang-layang cinta papa cinta bapak takkan pernah pudar kasih sayang bapak takkan pernah hilang. Aduh mama membeli layang-layang jangan lupa membeli tali ikatkan dengan hati-hati cinta bapak mau hilang karena akan kubawa sampai mati. Aduh mama berjuta-juta wanita cantik di luar sana tidak akan ada yang mengalahkan kecantikan dirimu. Oh si bapak osok muji gitu ibu tara dipuji dodo ini hesenya padahal bahasa mah teu meuli Rasulullah makasih ka Aisyah ya Humairah. Aduh kayak ku abi dibahas bab keromantisan suami nya kayak ku abi dibahas kayak mau diondang deui wala tazur ila fil baita ieu salaki tong ninggalkeun kecuali di bumi hatosna naon salaki teh tong wani-wani habis manis sepah dibuang komo lamun kagoda deui ku rumput tetangga yang lebih hijau ade goda lalaki mah geus kawin teh loba harta tahta wanita taman deui meureunnan kota hiji deui
awe leuwih loba harta tata pria lajada Tokopedia wah babis. Tapi eta gogoda anu datang karena diri salaki kudu diredam. Diredamna kunaon? Ku hate anu bersih, tong ku emosi, komo ku nafsu. Bahula ayah sahabat naros ka Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, nah hanya abdi saatos nikah bet ningali awewe sejen teh leuwih geulis dari pamajikan sorangan. Cek Nabi kumaha? Da anjeun mah tiap ningali hiji perkara teh ku nafsu. Da sigana ningali onta oge anjeun mah nyebutkeun geulis. Jadi kudu kumaha tuh ya Rasulullah? Tundukkan hati dan matamu. Kembalilah ke rumahmu, lihatlah istrimu. Anjeun ningali beungeut istri sorangan menang ganjaran, ningali pamajikan sejen jadi dosa. Subhan. Katakan lawan ayah awe di luaran lebih geulis di pamajikan, tunggu langsung ngagretak na hate sagelis-gelisna eta awe lain pamajikan urang gitu. Balik ka imah, oh neng, aduh aku tatap wanita di luaran sana cantik, tapi kamu yang lebih cantik di hadapanku. Aduh asok gitu si bapak daduh tuluy kalimat tong ninggalkeun teh naon deui? Tong ninggalkeun dina kaayaan pamajikan kesepian atarpi sorangan. Ulin jeung babaturan, sasapedahan, momotoran, musuh, nyoman pamajikan garing cicing di. Aya salaki nu kitu? Aya wae. Jadi waktuna teh be aku hobi gitu si eta mah. Ku nyoom manuk kitu isuk-isuk nyoom manuk, beurang mandian manuk, sore maraban manuk, papisan peuting manukna diteang ngaplek. Kade geus kawin mah nya geus rumah tangga mah tong loba nyanyi manuk cok we pamajikan. Kade ocona lain ocon atuh naon ya. Babarenganana atanapi bercandanya seorang suami dan istri eta teh jang salaki mah ganjaranna leuwih alus daripada salat sunat 70 rakaat. Subhan. Sok manfaatkeun boga pamajikan teh sabab pamajikan mah boga lingkungan lo bisa memberikan kenyamanan tak urang liang naon aja lingkungan lo bisa memberikan ayo geus moal balik ngajak geus mau dibalikeun diteruskeun mah aslinya lu bisa jam setengah deh bisa arek ka Cipare ibu ke tuluikeun nya geus jam setengah alila ngaji jeung abi mah moal ditungtung asli. Ibu, abi mau wacai, kita bahasa loba kene, bayalah kurang gantung kene materina. Ibu, abi mau wacai cai ajiman, iya lamun ke ibu jeung ku bapa dieu, insyaallah moal haus. Eta cai produksi pesantren pribados, ibu, abi teh keur butuh duit. Oh, tah bener eta. Abi tarek nyeun masjid, ceuk. Abi teh butuh duit, ceuk. Ate geus aya duit teh dengan mah cukup dah budgetna 4 miliar ceuk. Kekuatanana dina amplop ngaji, ada amplop ngaji mah aripis. Datang abi teh minta tulung we ka jamaah supaya babarengan nyeun masjid. Tah abdi nyeun cai, tah ieu cai teh lamun dipeser duit teh kanggo masjid berarti caina bakal jadi obat, duitnya bakal jadi jariah. Alhamdulillah. Ieu sanes cai sembarang Bu, ieu teh cai alkali, pH-na 9,8 sami sareng air zam-zam. Nah, manfaatnya ya, satu, membuang racun dalam tubuh. Dina awak kurang teh Bu, Pak, aya racun. Dina tuangeun leuteun. Mun urang mam nu amis-amis ya, numpuk racun. Jadi penyakit amina diabetes. Mun mam nu gurih-gurih numpuk racun. Jadi kolesterol. Heuh ya, moal diabetes, moal kolesterol. Tuning damang we. Melawan infeksi. Infeksi teh naon? Asuna kuman jeung virus kana awak, Ibu-ibu. Amun teh insyaallah damang. Memperbaiki organ tubuh yang rusak. Nah, bilih gaduh organ tubuh nu paburisa. Ya, teu pararugu gitu. Acak-acakan bekas di koperasi. Nah, dirapikeun ku ieu. Menyehatkan jantung. Nah, Ibu gaduh jantung teh? Oh, teh mah maot. Memperlancar peredaran darah. Nah, bisi darahna teu lancar. Terus menyehatkan kulit, wajah dan mata, membuat kulit awet muda, tuh, dan membuat kulit menjadi bersih dan segar, mengobati permasalahan di wajah seperti jerawat, tuh, banyak lagi ya, terus kokoloten, terus baras bogo, lepet, cocok berarti jangan ini ya.
Nini lamun teh insyaallah jadi seger kulitnya ya. Lamun ditamaskeun nini bakal berkurang keriputnya ya, sehingga bertahan kenini-niniannya. Awet kolot. Baik, awet kolot mah asal tong awet rajin. Memperbaiki gangguan kesuburan, memperlancar BAB dari sistem pencernaan, mengobati kanker dan tumor, menormalkan kerja kelenjar dan hormon, mengobati stroke, asam urat, ginjal, liver, diabetes, asma, gula darah, darah kental. Serpisan dimanfaatkan hoyong. Sok peser 20.000. Cai nah jadi obat 20.000 nah jadi jariah. Nu bade meser mangga nu teu kudu. Kan omat tong niat meser tapi niat jari kamu niat meser mah mahal meser mah 200.000 cai alkali teh ibu sageung kieu teras teh kayak dicampur sareng cai biasanya upami dicampur sareng cai biasa karena teh janten netral tamatak kituna nu bade meser niatan jariah teras tong dicampur jeung cai biasa insyaallah ieu daramang sadayana sababia cukang lantaran tetep nu ngadamangkeun mah Gusti Allah. Urang sarangan ku sholawatan meh barokah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ala man ta'ana solehiku papa badane mukmin anuting syariat kandil lisane alus gendikane kapindo mulyakeun bingung tuane alamat anak soleh ku bapak badane mukmin anuting syariat dan disane alus kandikane kapindo mulyakeun bingung tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa dawadi akhada yadi hadal alamin ya muhayyal judi
alam fani dunia akhirat temui bilahi moga-moga kita bisa alam fani dunia akhirat temui bilahi ya Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ali, abi bade teras ngawas deui ka Ciparai pidoana mudah-mudahan cing lancar bari salamet. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq wa mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya